bener-bener si gelis sekolahnya. Saya penjelasan aja. Cuman nanti Duluan yuk. Nah, orang asa nyaman jeung maneh. ah piraku heureuy mana mah. Henteu ieu urang mah tara heureuy maneh mah heureuy we. Ih anjir, nah bisa nyaman coba. Nya teuing atuh. Ya tidak naon sih. Lang urang bakal salilana terus bersama gitu. Semoga, dan biarkan waktu yang menjawab. Apapun nanti yang terjadi dengan pilihan kita, ya kita syukuri. Ya yang penting jangan terlalu berharap aja pada manusia, karena terlalu berharap pada manusia itu akan menyakitkan. Ya. Urang bogoh ka maneh. Geus bogoh naon, bogoh musingkeun cinta mah. Iya.
Gusti lah aing teu kikianan sabaraha tahun Bang teh. Orang geus lila kepikiran. Lila teh panggih. Ayeuna gawe di mana? Kurang kamari dieu di Cikarang biasa. Ya naon? Dah kana ieu we urang buruh pabrik dah. Nu baru gitu ieu. Ayeuna ka saha, Bos? Saha we? Gak berubah ya. Tetap cantik. Beuleun anjir. Ayo lanjut ya. Yes. Ngomong kamu duluan. Sok ladies first. Au. Alah mana? Anjir. Sekarang dengan nilai bantuan Di cicing edit sini atuh. Iya asli duaan. Saja serangan we. Bae mah ha. Ya tuh. Gunang gede. Nah, makalah busa segala di.
Ada tuh naon? Ini aku mau. Anu palaun. Kita mau view. Apa ya lo? Istirahatkan lah, tungguan itu. Hari mana ya nanahaan tuh? Bang iya niat aing. Di jalan tanya aing ame aing begitu mana? Kan pikir carana eta mah masa lalu. Kok geus lila kan orang sabaraha tahun tuh pandi. Hari siga teh geus move on gitu. Mana teu ingat baheula sok ngabaperan aing. Aing oge boga hate. Babaturan sekolah wajar atuh. Gitu-gitu oge atuh. Da aing ge boga hate. Tong sok nang saukur ngaghosting hungkul. Terus lamun geus kieu kan berarti salahkeun. Oh, ini salah. Emang itu tujuan aing ambil aing bisa babarengan jeung mana? Salilana. Untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Baheula aing teh baperan ke lalaki. Ngan nepi ayeuna eueuh kepastian. Terus wah, Hayang nyaho aing kudu jadi jeung jelema eta. carana kumaha? Urang ajak camping ku aing dijebak. Tunggu hatimu Aing teu nyangka. menyebut